bisa dibayangkan kurang ketika dikunci eta lawang sorga lantaran geus moal aya nu asup deui, bisa dibayangkan kurang lawang neraka ketika dikunci geus moal aya anu kaluar deui. Masya Allah geus eueuh harapan bakal datang ka iraha geus eueuh wates nu dikulub nu dipanggang geus puguh hewan-hewan kalajengking kalabang orai jeung sajabana. Na'udzubillah min zalik wa min zalik, lamun urang datang ka asupan neraka haju teu mawa iman. Na'udzubillah min zalik. Mantak urang selalu ngadoa, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibah. Sanajan mabok, zina, maling, tapi di jero hatena aya amantu billah wa malaikatihi wa rasulihi wa rusuli, iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasul, iman aya tetap jana aya harapan ditarik dikaluarkeun ketika geus beak dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul. Istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wallahu a'lamu bimuradihi. Ya ayyuhalladzina amanu aling-alingong agay kang padang imankeun ya alladzina kabeh istajibu lillah pada nyubadanan sira kabeh kadoe Allah walir rasul iklan kadoe Kangjeng Rasul idza da'akum tatkala ngundang ya Allah Rasul kuming sira kabeh lima yuhikum kade barang kang nguripakeun yang maing sira kabeh min amri dini saking urusan agama li annahu kana satuhune amri din sababul hayatil abadiyah iku sabab kauripan kang bangsa lawas langgeng. Wa'lamulan pada urus sira kabeh anallaha ing satuhune Allah yahulu iku ngalingi ya Allah bainal mar'i wa qalbi ing dalem antarane wong suci lan atine mar'i fala yastati'u ay yu'mina aw yakfur illa bi iradati maka ora kawasa ya mar'u kingit tangimankeun ya mar'u atawa kufur ya mar'u anjing kalawan kersaning Allah wa annahu lan ing satuhune Allah ilaihi mari wa annahu lan satuhune kalakuan ilaihi maring Allah balakatu syaruna den giring kabeh tusyaruna wa annahu lan ing satuhune kalakuan ilaihi maring Allah balaka iku den giring sira kabeh payujazikum bi amalikum maka ngawalas ya Allah ing sira kabeh kalawan pirang-pirang amal sira kabeh. Ieu ayat rek ngajelaskeun tentang kewajiban mentaati perintah Allah jeung Rasul.
kamari geus dijelaskeun kudu berbeda mukminun jeung kafirun. Mukmin mah dititah ku Gusti Allah, diseru diajak hiji ati'ullaha wa rasulah, nurut ka Allah jeung Rasul. Dua, wala tawallau anhu, ulah ngabalieur ti Allah ti Rasul dengan cara nyulayaan kana perintah. Ulah ngadenge tapi kos teu ngadenge wa antum tasma'un. Ulah neuleuh tapi kos nu teu neuleuh. Wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Panggoreng-gorengna hewan mah monggo Allah jelema anu torek tina ngadengekeun bener, bisu tina ngucapkeun bener. Alladzina la yaqilun, nu teu berakal. Jelema kuari lamun ku urang dirandapan hampir teu berakal sakumaha tadi. Sebab matana lain didelekeun kana bener, ceuli lain didengekeun kana bener, sungut lain diomongkeun kana bener. Nu kitu jelema-jelema anu alladzina la ya'qilun, teu berakal. Ya Allah. Tambah deui ayeuna tina nyumponan pangundang Allah, kita nyumponan pangundang Rasulullah. Iraha bae di mana bae, ketika Allah ngundang ka urang, ngagrokeun ka urang, urang kudu siap sigah ngalaksanakeun panggero Allah. Ketika Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngagrokeun ka urang, maka urang kudu segera sigah ngalaksanakeun panggero pangundang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai jelema-jelema nu ariman, yakni al-mu'minun rek lalaki rek awewe nu aya di Indonesia tawa luar Indonesia sadunya, istajibu lillahi walir rasul. Istajibu sin jeung tanda li ziyadai ajibu, pada nyubananan maraneh kabeh nyumponan aranjeun kabeh kana panggerona lillahi Allah walir rasul, jeung panggerona Kangjeng Rasul. Idza da'akum lima yu'ikum, di mana ngagerokeun ka aranjeun kana nu bakal ngahirupkeun aranjeun kabeh. Masyaallah. Digerokeun ka Allah abe urang hirup langgeng. Digerokeun ku Kangjeng Nabi abe urang hirup langgeng. Hirup kuari teh lamun ku urang diitung teh coba ge. Ngabandingkeun samenit jeung sadetik. Sadetik dibandingkeun jeung samenit. Lah, sapira sadetik. Jauh jeung samenit. Detik mah. Detik eta adalah dentuman jantung urang. Dek. 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 Tapi menit 60 dek-dekan. 60 dek-dekan. Tuh. Sadetik teh. Ya. Samenit dibandingkeun jeung sadetik ternyata kebal tah samenit. Tapi samenit dibandingkeun jeung sajam. Masya Allah, eta samenit orang sakeudeung.
Samenit sajam mah 60 tak 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 tak. Kebal sajam teh dibandingkeun jeung samenit sakeud. Sajam teh lamun ku urang dibandingkeun kana sapoe. Ya sakedeung horeng sajam mah. Sebab sajam mah hanya 60 detik, tapi sapoe 24 jam. Kebal sapoe teh dibandingkeun jeung sajam. 24 jam sapoe dibandingkeun jeung saminggu. Sakedeung sapoe. Saminggu bandingkeun jeung sabulan. Saminggu teh sakedeung. Sabulan bandingkeun jeung sataun. Sakedeung horeng tah sabulan. Sataun bandingkeun ku urang jeung 10 tahun, 100 tahun. Sakedeung horeng 10 tahun, 100 tahun teh. Kuari 100 tahun bandingkeun jeung kahirupan akhirat nu abadal abidin wa amadal amidin. Wates wangeunna. Ketika nu ngeri urang ngadengekeun ucapan Kangjeng Nabi setelah diseleksi di neraka jahanam, di berbagai neraka-neraka ternyata geus eueuh jelema nu iman. Kuncilah pintu neraka, kuncilah pintu surga. Bari malaikat nyarita, hai ahli neraka, nikmatilah olehmu panasna neraka, tidak akan ada yang dikeluarkan lagi. Bayangkan kotak urang. Lamun narajang di diri urang, na'udzubillah min dzalik wa min dzalik wa min dzalik. Wahai ahli surga, ayeuna geus sawadai nu bakal asup ka surga, sebab geus disletik bae. Nikmati kuari kenikmatan-kenikmatan surga. Tidak ada batas. Abadal abidin wa amadal abidin. Masya Allah. Bisa dibayangkan ku urang ketika dikunci eta lawang surga. Lantaran geus moal aya nu asup deui. Bisa dibayangkan ku urang lawang neraka ketika dikunci geus moal aya anu kaluar deui. Masya Allah geus eueuh harapan. Bakal datang ka iraha geus eueuh wates. Nu dikulub, nu dipanggang, geus puguh hewan-hewan, kalajengking, kalabang, orai jeung sajaban. Na'udzubillah min dzalik wa min dzalik, lamun urang datang ka asukan neraka haju teu mawa iman. Na'udzubillah min dzalik. Mantak urang selalu ngadoa, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibah. Sanajan mabok, zina, maling, tapi di jero hatena aya amantu billah wa malaikatihi wa rasulih wa rusulih. Iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasul, iman aya. Tetep jana aya harapan ditarik, dikaluarkeun ketika geus beak dosa. Deres kejang batur lah urang. Saya masih deres kan, deres teh aing. Dan deres kan. Masya Allah. Ketika jelema geus kasalalorga kabeh, cek Kangjeng Nabi coba selidik, coba di neraka besi aya keneh anu aya imanan, selidik kabeh geus sarareuh. Aya anu gepeng. Aya sinar Muhammadan di dieuna tah. Iji diudangkeun ku malaikat malik. Hai, udang sia. Udah. Lah, cenah kula lain lah. Ye dihitung kabeh. Tina mata ceuli irung geus terus dina salat puasa eueuh kabeh geus. Ieu geus areueuh kabeh ieu. Geus kasalorga 3 si doang. Hiji ieu maneh. Ditanya deui ai pangeran maneh ieu waktu di dunya sa Allah. Ai nabi maneh Muhammad. Tapi teu pernah salat teu. Puasa teu ceukna teh. Zakat teu. Mabok kula tukangna. Zina. Nu kumaha geus
Kanu hidung geus. Judi kula tukang eta mah. Geus eueuh amal sama sekali. Sia ieu geus di daraka geus sabaraha rebutan geus teu dihitungan sakira teh. Geus malik betah deui sakira deui di daraka. Iya, waduh, cek malaikat itu bejakeun ka Kangjeng Nabi. Babat, aya keneh saurang di mana? Ieu tah. Bener, geus teu mangrupa tuh. Geus kos areng bae. Tapi aya sinar Muhammadan di jero qalbuna. Ya Allah. Imane ieu. Bawa ku Kangjeng Nabi. Kahawat sisih plek dikumbah. Mun carak emas mah roskam deui. Bray. Saya cek Kangjeng Nabi. Duka. Inu di hati maneh aya tah merek tah Muhammad. Oh iya Muhammad. Izin kula. Kunaon saya izin? Atuh iman mah iman ngan salat tilawah bahasa tilawah cek. Izin cek. Ya lagi buka ka izin tolol. Lah kula balikeun dewe ka neraka cek. Izin ka Kangjeng kula ngan saiman-iman ai nurutan teu. Izin kula mangan saiman-iman bae ai ngalaksanakeun manteu. Gas, mari mau ulah izin. Ieu maneh berkat aya imanan ke kaula, maka ku kaula disalametkeun. Bener. Alhamdulillah tuh gitu. Tapi emang surga aya kana tempat yang kula. Jadi geus ngarumas. Lah, teu kula mah teu kudu di surga caknya asal ulah di neraka bae di luhur-luhurna. Jai surga mah mana tinggi pinuh cakna. Guys, di dieu bae kula mah asal ulah dibeulem bae tadi luhur neraka. Benar sia di dieu. Cak Gusti Allah bener geus kula di dieu. Geus atuh teu di dieu tek diluhureun. Atuh Gusti jagana masih karasa keneh panasna. Rada jauhkeun be saeutik wae. Tuh, cenah cek sieun teh geus di dieu cukup. Nya atuh asal ulah panas bae ieu mah panas keneh, karerab keneh cek. Atuh geser tuh ke itu ke tengah tuh ke tengah. Tah di dieu mah rada deres we Gusti tiis cek. Geus, itu tuh naon itu? Itu mah surga. Gusti kadanan ka jero atuh di sisi. Sial tante tuh. Gusti gasa urang deui nyana doa. Kula mah geus aya di surga meureun tempat di sisi we di sisi abeh. Abeh ulah neuleut teuing ge ngan ngambe-ngambe atuh cekna teh meureun seungit ta surga teh. Tapi ulah hayang deui ka ditu moal geus asal di dinya bae. Aya geus satu kadinya teh tadi. Cak biada teh Gusti ka ambeus seungitna. Kadenge nu seuseuriah. Beuh mana teh geunahna. Kula mah geus bae lah pokona mah asal asup pintu gerbang we geus. Aduh. Lah si anu geus-geus ge ti ditu hayang kadinya moal. Kula aya geus di pintu gerbang mah di jero ngaranna kan geus di jero. Geus kula mah nyuhan-nyuhan di hanapeun tangkal. Aya atuh geus ka jero plek pada asupkeun ka jero. Gusti maknya batur boga gedong kendaraan bidadari kula di dieu nu izinkan Gusti keneh maknya aya hambana di ka surgakeun teu boga gedong atuh lain ge Gusti Pangeran tuh siapa kan bener kan ai kula olam tapi kan Gusti Pangeran izin maknya aya hamba na asup ka surga teu boga gedong. Guys, ulah loba omong cek Gusti Allah sia emang geus disadiakeun ku aing geus cicing di surga dibere. Dibere di mana Gusti? Daek teh sia sagede langit jeung sagede bumi tah legana jang sia. Ah, Gusti masuk ngahina. Abong-abong kula pangpandeurina teh.
ulah dihina Gusti. Henteu teu gahina asli. Sakumaha Gusti? 7 lapis langit jeung 7 lapis bumi tah eta jang sia legana surga. Ambo lega amat Eta pang miskinna sia di surga. Nu sajen mah geus ulah dicaritakeun. ambo eta pang miskinna bu inget di Citra mah tah etalah asal aya iman ka Allah, iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ujung-ujungna tetep surga. Ngan ulah aya kos kitu teh. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul. Hiji mangsa Kangjeng Nabi ngaliwat ka imah Ubay. Barang ngaliwat Kangjeng Nabi ngagerokeun kaki Ubay. Taal cek Kangjeng Nabi. Dia kebenaran Ki Ubay na teh keur salat. Maka Ki Ubay teh ngalanjutkeun salatna heula bari rada gancang fa'ajjala salat gegeraan tapi salatna tetep beres. Kara Ki Ubay nyamperkeun ka Kangjeng marah. Ma mana'aka an ijabati. Naon nu halangan anjeun Ubay tina nyumponan ka kaula? salat Gusti abdi nuju salat. Salat ditaku saha? Ditaku tuan. Atuh salat ditaku kaula aing nyaho sia keur salat. Muliaan mana salat jeung aing? Mun dijabarkeun ka kitu. Marah Kangjeng. Hampura tuan. Bala. Oh, nyaan muliaan tuan. Jayana salat ya kan diparentah ku tuan. La audu abdi moal balik deui Gusti moal hampura bendu Kangjeng sumalamah nyawad kaki Ubay sia nyaho salat ge kan ti aing mun cara ngomong urang mah atuh geus asal digerokeun ku aing asal digerokeun ku kaula cek Kangjeng Nabi keur naon tak keur naon segera apa teh adeng ge maneh kana turun wahyu ya ayyuhallazina amanu stajibu lillahi walir rasul. Kunaon atuh? Hampura la uduk moal deui. Tuh. Nu mantak urang lamun keur salat digerokeun ku Kangjeng Nabi. Geus langsung bae, eureun salatna lain eureun, numponan ka pangundang Kangjeng salat teh batal. Dia titah salat ku Kangjeng Nabi. Ngobrol jeung Kangjeng Nabi, dak dik beres selesai teruskeun. Allahu Akbar. Teu batal. Tapi boro-boro digerokeun ku si eta mah. Liwat asana. Si eta mah ambeuna ge lain deui. Ku Kangjeng mah teu batal. Teu mantak lamun digerokeun ku indung we ku indung, urang keur salat. Aing neruskeun mah wajib, ulah aing ngabatalkeun mah ngan kudu geugeuraan aman. Tapi lamun cara Ki Ujar nyana keur salat Allah ku ngeunah-ngeunahna salat digerokeun ku indungna ujar caki ujar nyaho ieu teh emat tapi ngeunahnya seueur salat ka Allah nikmat wali kan Ki Ujar. Assalamualaikum teh sholli ummi salat bae lah jangan ngeunaheun jasa salat Allahu Akbar ujar terus bae salat 3 kali digerokeun sholli ummi salat bae cak mana ulah wakapae maneh lamun encan aya fitnah nu datang ka anjeun ya Allah ya Rabbi abdi boga anak karan ujer digerokeun ku abdi menjadi indungna tapi ning sulak ulah waka dipaehan Gusti lamun can didatangkeun fitnah nu sobade gedena sing ade doa indung pulang indungna terjadilah aya tukang ngangon embe
tukang embeng-iuhan dilanggarna dihandap lantaran hujan. Kabeneran aya awewe liwat kahujanan deui artis kan geus teu make nanaon artis make baju dibelah calanana kadeulean mangkana hujan dileuweung kan duaan bae embe mah embe atunya namanya anak akhirna nyana embean di dinya terjadilah zina masyaallah karim. Nah jadi ginah reuneuh ditanya kurang lembur Aisyah reuneuh sa gitu nu langgar mana langgar itu jeh teu make ujer goblok teh si ujer tolol wawalianan reudeuh budak batur tah batu dirubuhkeun tempatna dirubuhkeun lubuh seuri bae indungna tak rasakeun teu nurut ka indung mah kos kitu langsung Ki Uzair seceri ka Gusti ye fitnah nu pohara luar biasa amat woh dirubuhkeun saenggeus tadi dirubuhkeun kula boga dosa naon zina sia jeung saha abdi zina tuh jeung awewe kanyahoan zinana kumaha eta anakna geus lahir cedak nang ti mana awewena ka dibawa we jeung anakna dibawa mana ieu dizinahan ku saha cek Ki Uzair teh ye ku yai mana anakna kade cekal ku Ki Uzair hei anak nu jelas anjeun teh dizinahan ku kaula atau ku saha coba jelaskeun orok beureum ditanya ku Ki Uzair ngomongnya na ku pangangon embe kabehan kaget nah ieu kawalian Uzair masyaallah luar biasa Ki Uzair geus nyata orok bisa ngomong diusap punyana oh berarti saha pangangonna teangan hei awe sia lain ku Ki Uzair goreng ku aku pangangon mana pangangonna kebenaran aya iya aya di oh atuh langsung dibangunkeun deui dan lain tah ieu mah keur carita indung ngagerokeun sing hade bahaya indung ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi jelema anu araniman subadanan geura panggero Allah idza da'akum lima yuhyikum di mana ngundang karanjeun kabeh kana perkara nu bakal ngahirupkeun karanjeun kabeh min amriddin Allah ngainstruksikeun perang ulah dideuleu saeutikna dina perang Badar sakitu saeutikan sakadar 313 kalawan nu 1000 cek Gusti Allah ulah boga rasa saeutik ke bakal aya bantuan cek aing perang melalui Kangjeng Rasulullah hei para sahabat insyaallah urang aya bantuan ti Gusti Allah kuari mah ieu panita Allah yuk urang perang istajibu lillahi walir rasul lima yuhyikum lantaran lamun urang perang teh jeung kafir bakal katembong gagahna urang bakal katembong di mana perang menang urang gagah di mana perang eleh berarti urang teh keok bisa dibangun deui ku urang nu penting perang heula diinstruksikan perang bakal kayahoan gagah jeung henteu na Islam teh ku perang lamun teu diperangkeun teu kayahoan gagahna idza da'akum lima yuhyikum di mana Allah ngundang nitah karena kahirupan anu abadi emang bakal hirup abadi perang Islam teh eleh si Zaid gugur di medan laga urus kubur apakah paeh henteu wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat ulah ngaromong ngaranjeun kabeh ka jelema nu gugur di medan laga teh paeh ulah bal ahyaun balik tah hirup bahkan hirupna teh abadal abidin amadal amidin nikmat anu luar biasa
lamun dihudangkeun deui mah jelema anu gugur di medan laga teh anyana hayang gegeraan deui nyekel pedang, hayang perang deui, hayang terbunuh deui. Hayang dihirupkeun deui, perang deui, hayang terbunuh deui. Hayang dihirupkeun deui, perang deui, hayang terbunuh deui. Kunaon eta? Ku nikmat-nikmatna jadi syuhada. Iyalah idza da'akum lima yuhyikum. Hirup secara zahir agama hirup ku perang lantaran katemo kagagahanan dek eleh dek menang nu penting perang instruksi ti Gusti Allah mantak dengan perang zaman sahabat zaman tabi'in jaya Islam kemarin mantak di perangan Irak Baghdad ngaran Saddam Hussein terlalu gagah mengantikan dolar harus pakai dinar dan dirham apapun yang terjadi tidak boleh pakai dolar gagah jasa Saddam Hussein dan tidak boleh negara kami diinjak-injak oleh kafir gagah jasa Saddam dengan kegagahan Saddam dihitung ku Yahudi bahaya lamun Saddam dibiarkan dengan berbagai cara untuk membunuh Saddam hiji esek gegede nama cuman untuk ngabunuh Saddam Hussein doang sebenarnya nama dengan berbagai dalil sebab langsung dibunuh kan sanksinya gede dengan inilah biologi dan lain sebagainya perang cuman orang Baghdad mah geus teu aneh perang negara 1001 bersejarah tiba heula aja nama orang Baghdad orang Irak membaca sejarah di zaman baheula sebab negara kuno Kangjeng Nabi Adam dibaca Idris dibaca dan lain sebagainya nabi aya di dari itu kabeh kakarak perang sakieu nanaon kuari geus mulai dibangun deui ulah dikira orang Baghdad mah senyum bae sebab naon kekuatan Islam terletak pada pundak-pundak orang muslim ketika perang. Urang ulah nanaon kamari ieu urang di zaman kitu peperangan Belanda. Urang teh gagah teh ku perang. Bisa hebatna Indonesia teh ku perang. Lawan Belanda, melawan Inggris, melawan Cina dengan berbagai cara kabelah dina terus keenakan karena merdeka diisi dengan keterlenaan dunia kuari diinjak-injak deui urang perpolitikan batur nu ngendalikeun perekonomian batur nu ngendalikeun kuari mah Indomaret Alfamart geus datang ka hareupeun imah urang ka lembur-lembur geus didominasi kunyana persatu barangna untuk kepentingan Yahudi untuk kepentingan Nasrani urang nu belanjana selalu demikian dan selalu demikian nu boga pabriknya rana kabeh perekonomian nyana anu ngadominasi budaya kitu ken Islam hanya dibicarakan atuh kekuatan jeung Ahok kabeh sumuhun dauh ngangkat ka Ahok tetapi maha kawasa Allah nyiptakeun Habib Rizik jangpi lawaneunana dek melalui Habib Rizik kadeuleu ku urang sinar Islam katembong ku urang mah ulah neuleuh politik da heulanan perangna gagahna bari katembong jelema di mana-mana sahanu ngondangan atuh hayang ka Jakarta kabeh sahanu atuh jadi tahanan polsek nahanan unggal kecamatan capeun jana jangan bahkan aya anu dijanjikeun kalau di kecamatan itu tidak ada yang berangkat naik pangkat coba eta teu kira-kira kapan tetapi jelema ngoloson berangkat teu dideuleu nang sahanita jadi larang ku polisi berangkat kabeh sakitu ke dilarangan tapi pinuh Jakarta gerak Allah
encan perang urang geus semangat bae masyaallah jah aya nu aya benggerak na kabeh aja lamun diperangkeun atuh urang Indonesia mah boro-boro eta awewe ge diperangkeun ku jangan pokona neng tenang neng masih kena aya kakak tenang neng padahal leutik mah kunyin lawanna sakitu gede dah teh tenang wae dah mah paeh geus demi neng budak eta kacanggilan ka awewe geus kos itu atuh komo ka agama di Indonesia mah jehe parangsana asal nyaan nu ngagerakeunana ulah puluya peleye teruji kadeuleus 1 kali 2 kali 3 kali ada kurang doakeun mudah-mudahan Habib Lutfi panjang umur mudah-mudahan Habib Rizik panjang umur para habaib anu bebeneran dibere panjang umur kiai-kiai anu bebeneran berjuang dibere panjang umur anu teu bebeneran mudah-mudahan dibalikeun hatena supaya bebeneran nyaho eta tinggal ngadoa bae urang teh siapa Indonesia sangat siap lawan diperangkeun teh sangat siap sebab naon nu ngadahar paku geus loba golok di kieu-kieu rarompang golokna panah kunyana dikitu-kitukeun hiber sorangan nya bener nyaho teu Indonesia buar kamonesanana puara jasa aya jawara ti Madura huluna dipotong kunyana sorangan kisah ditempelkeun deui berarti aing mah anti paeh sakitu sieun RRC boy mah teu paeh-paeh encan Banten meng pelehe weh kikituan nu muncul greget ja aing mah ih cenah jawara ulah ge greget atuh cenah lain kiai pan aing mah lain jawara kiai sieun teh ulah nanya aing tuh di Banten eueuh dongengna nu ka Jakarta maksudna eueuh kadenge kumaha kadar itu mah kadar itu loba dah tembakan emang dari tembakan kudu sniper tembak sniper malelengsong ulah dikira tapi berisikeun tembak set belok aya deui kiai di Banten tembak set kena tapi teu paeh begitu kena naon ieu ateul amat cek hebat kan nah dianggap ateul kunyana dibalikeun deui ka ditu teh kena leungeunna polisi kena leungeunna urang Banten ulah dikira eta kan teu dipublikeun begitu kena ka ditu teh cekel kunyana naon ieu dikieu-kieu kunyana sia balik deui ka dikadu bogana kena polisi ngan teu dipublikeun mah bang orang Banten kumaha lalagaan sia jeung aing tah ya kos gituan orang Banten teh sakitu ge ku aing can diundang Gunung Karang aya orai sia di ditu aya angin dia di ditu ujian aing teu kudu perang ngandalkeun angin Gunung Karang kemudian malodar dia tah ieu ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul hei jelema-jelema nu iman geura subadanan ku anjeun pangundang Allah pangundang Rasul Allah di mana ngundang karanjeun ngagerokeun karanjeun kabeh kana jang kahirupan anu langgeng yakni min amridin lantaran urusan agama teh li'annahu sababul hayatil abadiyah jadi sabab kana kahirupan anu lawas mana perintah Allah aslina perang kabla dieuna salat eta muazin teh muazin kadangena makan suara muazin sapira nu azan hayya 'alas shalah kadangena mana azan hayya 'alas shalah adzan Bilal teman pan cenah lempeng adzan Bilal atuh nya bisa aja adzan cara di Mekah ge ya atuh babari ja
tah eta kadengna hayya 'alas shalah urang Cikupa hayu urang sarolat urang Belaraja hayu urang sarolat urang Pasar Kemis mah ngadenge hayya salat geus di masjid. Masyaallah eta hebat orang Pasar Kemis sugantean dek naon di masjid orangan dek ngebodem masjid. Di Mekah bapak orang ada gaya soalnya geus aya di Masjidil Haram. Di Madinah orang hayya 'alas shalah geus aya di Masjidil Haram. Mantep jasa. Tah lamun eta ku urang kadenge sora nu adzan teh teu ngarasa dipanggil ku Allah, silakan. Emang panggilan Allah ieu tah. Istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Ketika ngadenge suara muadzin azan hayya 'alas shalah siap Gusti abdi dek ninggalkeun pacul karena aya panggilan Gusti keur ngaput abdi dek ninggalkeun kaputan abdi ngadenge panggilan Gusti naon artina ngaput paling ge 1000 2000 abdi keur di toko tutup ku abdi toko abdi endek nyumponan panggilan Gusti abdi keur di kantor Gusti abdi teh deka Gusti naon hartina cicing di kantor deka Gusti di pasar sapira pasar abdi deka Gusti hayya 'alas shalah tah kuduna nu dideuleu teh ulah sorana Allah mantep nu adzanna nu ngeunaheun sorana sebab ngadenge sora adzan teh di samping panggilan Gusti oge sorana menarik. Hayya 'alas shalah sora sadak ngeunana madak teh kudu ku Gusti aing mah ku sora eta ge ngeunaheun rarasaan gunaheun coba tuh hayya 'alas shalah aki-aki mana eta umurna ulah dipanjang gendak ya Allah ya Rabbi. Nah terjadilah di Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar berjamaah sok ningali heula nurutan Kangjeng Nabi sok ningali jajaran pertama besi kurang lempeng, jajaran kedua di samping eta sahabat-sahabat anu kanyahoan di zaman Kangjeng Nabi si anu aya hebat. Dilanjutkeunlah ku Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar sama sami. Nah begitu tiga aya sahabat nu eueuh langsung Sayyidina Umar salat dari salat ditanya aya sahabat di dia ke mana ke masjid mana imahna belah ditu langsung tak salat teu wiridan deui Sayyidina Umar langsung ka imah. Assalamualaikum saha Umar bin Khattab Masya Allah guguraan we keluar sasalaman ditangkep cekeleungeuna dak dijorogeun blak aya naon tuan sia ngadenge sora Umar bin Khattab manusia makhluk gegeraan bae ti jero imah keluar nyambut aing tapi sia digerokeun ku Gusti Allah lain dideleuan di masjid eueuh mulyaan sa goblok sia ai ka Umar bin Khattab sia gegeraan bae ka makhluk aing mah makhluk sapira aing tapi dia wah dia tah jawara kan dia mah tapi dia digerokeun ku Gusti Allah ngehenen bae dia bolon dia je iyalah Sayyidina Umar Tuhan moal deui maka cek Sayyidina Umar hati-hati gara-gara mana ieu bakal kadituna ambalaya engke di akhir zaman bakal jelema lamun dipanggil ku dununganna menirinik bae ngadenge salat adzan mengabaikan gara-gara maneh lamun maneh dipanggil ku atasan maneh nirilik bae mengabaikan suara muadzin engke di akhir zaman bakal ambalaya sia terbukti ucapan Sayyidina Umar masyaallah karim kuari lamun dipanggil ku bupati hujanan nungguin dulu deh waktunya samemeh sajam sebelum jam-jam yang ditentukan nyana geus aya. Besi dipecat lah, besi aya instruksi lah, besi aya lah. Komo ku gubernur, komo ku presiden mah, ku makhluk mah seperti eta. Ku bos ya ku bos.
Boho, telepon. Kenapa dia mana? Iya guru nanti. Segera kali. Siap bos. Nirilik kadinya. Ada apa bos? Hebat dipanggil ku bos. Padahal mah kafir bosna. Dipanggil ku Gusti Allah ya ala shalah. Emang ngesim sabaranya. Asana ji tere amat dianya. Ya ala shalah. Bebeja aing kayak asalnya. Dipanggil ku Gusti Allah tolol. Hulu sia eta kara. Istajibu lillahi walir iza da'akum lima dipanggil salat eta teh panggilan Allah. Setiap perintah Allah berarti eta teh panggilan Allah. Allah memanggil di bulan Ramadan puasa eta teh panggilan Allah. Segera ketika urang geus diusap zakat eta teh panggilan Allah. Segera ketika urang geus disop haji urang kudu berangkat menunaikan ibadah panggilan Allah. Segera jeung nu lain-lain aya nu sunah aya nu wajib panggilan Allah aya nu sunah panggilan Allah. Nah ieu adalah panggilan Allah untuk naon ieu lima yuhikum. Urang salat bakal boga kehidupan anu abadi di akhirat. Urang puasa bakal dibere kehidupan abadi di akhirat. Urang puasa zakat bakal dibere kehidupan anu abadi. Setiap urang ngalaksanakeun perintah-perintah Allah berarti urang ngalaksanakeun undangan Allah, panggero Allah jeung Rasulna, eta urang bakal dibere kehidupan anu abadi. Ketika mengabaikan berarti urang bakal dibere kehidupan jahanam. Tinggal sakit hati-hati. Bandingkeun diri urang ketika urang dipanggil ku atasan urang giatan mana jeung dipanggil ku Gusti Allah. Di dinyalah kadar keimanan urang bae introspeksi diri. Ketika urang dipanggil ku wajib, ketika urang dipanggil ku sunnah, diinstruksikan ku Gusti Allah jeung ku Kangjeng Rasul, datang ka mana kegiatan urang dibandingkeun jeung panggilan bos urang, panggilan atasan urang, panggilan leluhur urang. Hati-hati. Masya Allah. Iza da'akum lima yuhikum wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi. Loloban nama orang jelema teh ketika dipanggil ku Gusti Allah teh mengabaikan ieu teh horenganan tergantung qalbuna. Horenganan qalbu teh urusaneun urang. Rarasaan urang mah padahal mah aya Gusti Allah. Wah panjang nyaritakeun halang nu ngahalanganana Allah antara jelema jeung hatena. Wa'lamu wallahu a'lam.